Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Fafahamnaha Sulaimana wa kulla ataina hukma wa ilma wa sakharna ma'a Dawudal jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Ya hayyu ya qayyum ya rahmanu ya rahim ya dzal jalali wal ikram. Kamari hanja urang teh kakarek nepikakeun ka ngabahas di dawuh Rasul, dialog antawis Rasul sareng salah sawios pameget kitu nya Gusti Rasul naros geuning cek kamari ka hiji lalaki mun ceuk bahasa urang mah mun ceuk bahasa kasar nama kieu ari maneh geus boga budak can cek eta lalaki teh gaduh Gusti dua pameget gaduh istri gaduh cenah kitu saur Gusti Rasul tah nu lalaki mah lamun geus hayangan kawin mah lamun geus hayangan rumah tangga mah mun geus siap sagarupana wayahna kudu buru dikawinkeun. Oh mohon Gusti saur eta lalaki bade ku abdi bade dinikahkeun ngan ieu masalahna Gusti saur eta lalaki abdi ge gaduh urang kalih istri teu acan hoyong nikah bari teu acan aya pasanganana cenah kitu teu acan aya calonna kedah dikumahakeun ku abdi Gusti. Saur Gusti Rasul tah budak anjeun nu awewe mah gindingan ku anjeun boh gindingan akhlakna agamana ilmuna oge ku anjeun kudu digindingan naonana dirina kunaon bidzahabi wal fiddah kalawan emas atawa perak dari perhiasan beureun gitulah eta budak teh boh gelang cincin kongkorong gengge gitunya. Terus deui kudu ngaluskeun anjeun ka budak anjeun anu awewe kana naonna kana pakaianana kitu oge deui lamun aya lamun mampu keur merekna keur meulina kitu aya teu mampu mah tong maksa-maksakeun teuing nya. Tujuanana naon cenah budak awewe naon digindingan kitu supaya naon nya eta tujuanana liar gobu fihinna supaya mikaresep pirang-pirang jalma khususna pirang-pirang lalaki ka eta budak awewe nya. Anu saterusna waqala jeung ngadawuh Muad bin Jabal saha Muad bin Jabal radhiyallahu anhu muga mikaridho Allah anhu ka Muad bin Jabal. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salatul mutazawwiji ari salat jalma anu boga pamajikan afdalu eta leuwih utama min arba'ina tinimbang 40 salatan naon salatna min ghairihi tisalian mutazawwij. Nah ieu jadi kautamaannya keunggulan perbandingan gitu. Jadi sarokaatna salat jalma nu geus boga pamajikan atawa jalma nu geus rumah tangga sarokaatna leuwih hade leuwih unggul tinimbang 40 rakaat jalma nu can rumah tangga. Masyaallah hiji berbanding 40 berarti. Jadi sarokaatna salat nu geus rumah tangga mah atawa nu geus boga pamajikan mah atawa nu geus boga salaki mah leuwih unggul leuwih utama kitu nya tinimbang 40 rakaat jalma 40 rakaat salatna jalma anu can rumah tangga kitu. Wa qala jeung ngadawuh Abdullah bin Abbas saha Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu muga mikaridho Allah anhuma ka Abdullah bin Abbas. Tazawwaju kudu kawin anjeun fa inna yauman mangka sanya-nyana sapoe ma'a tazawuji bari boga pamajikan khairun eta leuwih alus min ibadati alfi amin tinimbang ibadah 1000 tahun. Masya Allah. Jadi ieu masih keneh keunggulan keutamaan perbandingan fa inna yauman ma'a tazawuji
Jadi nunggus kawin mah, nunggus rumah tangga mah sapoe-poena gerak-gerik lengkah kahirupan, terutama kahadean, utama nama pahala na ganjaran na tina sapoe-sapoena gitunya. Nunggus rumah tangga mah leuwih alus tinimang ibadah 1000 tahun jalma nu teu boga pamajikan atawa nucan rumah tangga. Sebab ieu dina logatanana fa inna yauman ma'a tazawuji sapoena sanyanya sapoena bari boga pamajikan. Tuh berarti kan lalaki. Khairun min ibadati alfi amin, leuwih alus tinimang ibadah 1000 tahun. Masya Allah, kira-kira orang mampu mau ibadah 1000 tahun. Umur kecantang tuh 100 ajannya. Jadi nunggus rumah tangga mah secara global na gitunya. Tina sapoe-sapoe nanate ku Gusti Allah dijadikan amal kahadean, diganyar gitu kan. Dibere pahala tina sapoe-sapoe nanate gitu. Antara salaki jeung pamajikan teh. Anu di mana pertimbangan anak sapoe na hiji jalma anu geus rumah tangga gitu secara global nama ganjaran anak eta leuwih alus tidimang ibadah 1000 tahun jalma nu teu boga pamajikan atawa nu can rumah tangga gitu ya. Masya Allah. Makanya lamun siap mah segala rupana terutama lalaki siap segala rupana boh fisik, jasmani, rohani, terus di materi. Jeung zaman ayeuna pan kudu materi wae nya. Aya calona misalkan atuh minggu naon deui. Pahalana luar biasa. Masya Allah. Anu saterusna waqala jeung ngadauh Abdullah aidon deui lil azabi pikeun jalma anu lengoh. Iya mah khusus yang jalma nu lengoh masih kena jomblo di dia mah aya bimakna bukan berarti kabogohnya, maksudnya jomblo di dia mah can boga pamajikan, can rumah tangga gitulah. Tazawwaju kudu kawin anjeun fa inna khaira hadhil ummati, maka sanyanyana anu alus-alusna ieu umat aktsaruha eta anu seueur-seueurna umat lisaan naon pirang-pirang pamajikanana. Waqala Abdullah bin Mas'ud jeung ngadauh saha Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu muga mikaridho Allah anhu ka Muad bin Mas'ud Abdullah bin Mas'ud wa kana jeung bukti Ibnu Mas'ud map'unan eta nuju kaserang panyakit taun. Zawijuni kudu ngawinkeun anjeun ka kaula fa inni karana sanyanyana kaula akrohu eta seungit kaula an alqallah kana yen ngadeuheus ka Allah aziban bari anu lengoh. Waqala jeung ngadauh Sufyan ats-Tsauri saha Sufyan ats-Tsauri li rajulin ka hiji lalaki hal tazawwajta nah geus kawin anjeun. Qala ngadauh rajul la teu acan. Qala ngadauh Imam Sufyan ma nadri hanteu nyaho kaula ma anta fihi kana perkara ari eta anjeun fihi eta tetep dina eta perkara minal afiyati tegasna kasalamatan. Warwiya jeung diriwayatkeun anna ba'dul muta'abbidin naon sanyanyana ari sawarehna pirang-pirang jalma ahli ibadah kana eta bukti ba'du yuhsinul qiyama naon ngaluskeun ba'du kana ngalaksanakeun kewajiban ala zaujatihi kabojona ba'du ila an matat dugi ka maut zaujah
Fa'urido teras ditawaran alaihi ka itu ba'du at-tazwiju naon kawin. Famtana'a maka hanteu kersaeun itu ba'du. Wa qala al-wahdatu jeung nyarios ba'du. Al-wahdatu ari hiji pamajikan, arwahu eta leuwih seneng liqalbi kana hate kaula. Wa ajma'u jeung leuwih ngumpulkeun lihammi kana cita-cita kaula. Qala ngadawuh ba'du fara'aitu fil manami maka ningali kaula fil manami dina waktu sare ba'da jum'atin sabada poe Jumat min wafatiha tina mautna zaujah kana maka bukti abwabus samai pirang-pirang panto langit futihat dibukakeun abwab wa ka'anna jeung kaya-kaya rijalan pirang-pirang lalaki yanziluna eta turun rizal wa yasiruna jeung pada lempang itu rijal fil hawai di awang-awang yatba'u nuturkeun ba'duhum apa ba'duhum sawarehna rijal ba'don kasawarehna deui. Fakullama mangka samangsa-mangsa nazala turun wahidan anu saurang nazala maka turun wahid ilayya ka kaula wa qala jeung ngadawuh wahid liman kajalma anu ditukangeunana waroahu anu ditukangeunana hadza huwal masy'um ari ieu jalma eta jalma anu sial atawa goreng. Fayaqulu maka ngucap al-akharu saha anu liyana na'am sumuhun. Wa yaqulu jeung ngucap asalisu saha jalma anu katilu kadzalika nya kitu keneh nya kitu deui. Wa yaqulu jeung ngucap ar-rabi saha anu kaopat na'am sumuhun. Fakhittu maka sieun kaula an as'alahum kana ye nanyakeun kaula lahum ka itu rijal haibatan karana arah-arah ajrih min dzalika tina itu mazkur ila an muro nepi kayen ngaliwatan kaula akhiruhum naon anu pangtungtung ngarijal. Wakana jeung bukti akhiruhum gulaman eta budak ngora fakultu maka ngucap kaula ya hada he ieu gulam manil masy'um eta saha ari jalma anu sial allazi ilaihi yu'minun anu kana itu masy'um naon pada ngisyarahan itu rijal. Faqala maka ngajawab gulam anta ari anjeun eta masy'um. Fakultu maka ngucap kaula walima dzalika kunaon make kitu. Qala ngajawab gulam kuna bukti kaula sadaya narfa'u eta ngangkatkeun amalaka kana amal anjeun fi amalin dina jero amal al-mujahidina fi sabilillah pirang-pirang jalma anu perang di jalan Allah. Wa mundu jeung ti mimiti Jumatin poe Jumat umirna maka diparentah kaula an-nadoa kana supaya nyieun kaula amalaka kana amal anjeun ma'al khalifina sarta pirang-pirang jalma anu ninggalkeun perang. Fama nadri maka hanteu terang kaula ma ahdasta kana perkara anu geus migawe anyar-anyar anjeun. Faqala maka nyarios itu ba'du li ikhwanihi ka pirang-pirang babaturana ba'du. Zawijuni kudu ngawinkeun anjeun ka kaula. Falam yakun maka hanteu bukti
Tufarikuhu naon fapisah ka itu ba'du zaujatani wa salasun, dua pamajikan jeung tilu pamajikan. Ieu carita logatna panjangnya. Jadi hiji mangsa aya salah sawios jalmi kitu ahli ibadah, ahli taat ka Gusti Allah, gaduh pamajikan, gaduh istri, gaduh bojo hiji solehah deui. Tah si ieu lalaki ahli ibadah teh setiap kali ngalakukeun kewajiban jeung pamajikanana sok ngaluskeun kana eta ibadah kewajiban antara salaki jeung pamajikan teh kitu tah. Kumaha maksud ngaluskeunana teh ya pasunahan-pasunahanana diango dilaksanakeun gitu kan. Adab-adab atau etika-etika dina jima diango gitu, ngaluskeun pokokna mah dialus-alus dina masalah perang antara salaki jeung pamajikan teh ku si ieu jalma nu ahli ibadah teh, lalaki nu ahli ibadah teh. Tah nepikakeun ka maotna si eta pamajikan teh. Maksudna nepikakeun ka maot teh bukan berarti diwajiban langsung maotnya atau tepikakeun ka maot saking ku sumangat lain maksudna eta. Jadi timimiti awal rumah tangga nepikakeun ka ajal si eta istri dongkap dugikeun ka pupusna si eta istri teh. Tah si ieu antara lalaki jeung pamajikan teh dina masalah ngalakukeun ibadah atau kewajiban antara salaki jeung pamajikan teh sok dialus-alus kitu cara tadi teh pasunahanana diango, adab-adabanana, etika-etikana gitulah. Tah dugikeun ka si istri na ieu jalma nu ahli ibadah teh pupus. Jadi hiji mangsa tah si eta jalma atawa si eta lalaki teh anu ditinggalkeun ku pamajikanana teh ki papangih jeung hiji jalma ditanya gitu kan. Ai pamajikan teh mucek bahasa orang teh mah pamajikan maneh teh geus maot lin, geus maot kitu teh. Hari maneh arek moal kawin deui cenah kitu. Ceuk eta lalaki anu ditinggalkeun pamajikanna teh ya. Ah kaula mah teu hayang kawin deui cenah kitu. Beureunan da cukuplah cenah kitu. Wareg nu cara teh mah ayeuna mah tinggal fokus we ibadah ka Gusti Allah kitu cenah moal hayang boga pamajikan deui. Geus mah deui beureunan cenah can bisa poho deui da karek kamari ditinggalkeun oge. Oh moal kawin deui nya moal cenah kitu. Tah pas malam Sabtuna si eta lalaki anu ditinggalkeun maot ku pamajikanna teh ngimpi. Dina jero impian eta si eta lalaki teh ngimpi yen panto langit teh dibukakeun maruka sadayana. Santosna kitu tarurun pirang-pirang kaya lalaki gitu, wallahu alam malaikat dan ini sebagainya. Tapi seolah-olah ditinggalian si eta lalaki teh ditarurun ti langit teh lalaki gitu, budak ngarora. Turun nu kahiji ceuk eta lalaki anu turun ti langit teh. Cenah ruginya bari malengos ka babaturan di tukangeunana teh. Cenah rugi. Turun deui nu kadua, dasar jelema ruginya. Terus kitu nyampikeun ka nu opat kalina. Si eta pamuda atawa lalaki anu tarurun ti langit teh nyebutkeun ruginya, rugi dasar jelema rugi mun ceuk basa urang mah nyiniran lah gitu. Tah akhirna si lalaki anu ngimpi ieu teh diwani-wanikeun meureunna nanyakeun tah ka pamuda atawa ka lalaki anu turun ti langit pangtungtungna. Kabareran budak ngora deui taros lain cek si eta lalaki nu ngimpina teh. Itu pamuda nu turun ti langit nyaritakeun rugi-rugi kasahanya. Saha sih jelema nu rugi teh mun ceuk basa urang mah gitu. Ceuk eta lalaki nu turun ti langit pang terakhirna pangtungtungna anjeun. Nu rugi mah anjeun. Nah, abet kitu sabab kieu saprak anjeun rumah tangga cenah kitu. Terus anjeun ngaluskeun kana naon ibadah atawa kewajiban antara salaki jeung pamajikan
tah disaprak eta nepikakeun ka pamajikan maneh maot pahalana ganjaranana dilipat gandakeun ku Gusti Allah dicatetkeun sebagai jalma atawa pahala ganjaran jalma anu perang di jalan Allah. Kari-kari anjeun bong keneh geus ditinggalkeun ku pamajikan ayeuna anjeun mung kawin deui otomatis cenah kitu berarti eureun nyampe ka dinya pahala anjeun perang di jalan Allah teh kitu ya. Lamun anjeun mung kawin deui mah cenah kitu. Jadi pada akhirna mah pada ujung-ujungna mah si eta naon si eta lalaki anu ditinggalkeun ditinggalkeun maut ku pamajikanana teh pada akhirna mah jadi hayangeun dikawin ku sabab kabita kana ganjaranana kitu nya. Jadi pada intina mah tina kisah ieu ketika antara salaki jeung pamajikan ngalakukeun hiji kewajiban perang gitulah di jero kamar terus ngaluskeun kana pagaweanana kana ibadahna eta karena kewajiban antara salaki jeung pamajikanana sunah-sunahna dipigawe adab-adabanana etikana gitunya tah maka eta diganjar ku Gusti Allah pahalana lir ibarat jelma anu perang jihad di jalan Allah kitu anu saterusna tanbihun ari ieu eta hiji pepeling qala ngadauh al-Qurtubi saha Imam Qurtubi fi kitabin nikahi dina kitab nikah min syarhihi tina syarah kitab nikah lil imami muslimin kagungan Imam Muslim mana sohu kana perkara anu ngeunaheun imam kana eta mah ngeunaan wa madzalat jeung ari perkara anu nuduhkeun alaihi kana eta perkara al ahadisu naon pirang-pirang hadis min arjahiyati tegasna kaunggulan an nikahi nikah ae tegasna wa afdhaliyati jeung kautamaanna nikah huwa ari itu perkara ahadul qaulaini eta salah sahijina dua kaul wahada jeung ari ieu perkara kana eta bukti ieu perkara fin nisa il maunati di pirang-pirang awewe anu ngabantu ala dini kana agama jeung dunya ala dini wa dunya kana agama jeung dunya wakilati jeung saeutik al kalfi meredih ka salaki wasyafaqati jeung mikanya ka pirang-pirang alal waladi alal auladi ka pirang-pirang anak wa amma jeung anapun hadhil azminatu ari ieu pirang-pirang zaman fana'udzu billahi maka nyuhunkeun ngaraksa kaula sadaya ka Allah minasyaitoni ti setan wa minan niswani jeung tina pirang-pirang awewe fa wallahu maka demi Allah allazi la ilaha illa huwa hanteu aya pangeran angin anjeuna laqad khalat yakti teman-teman halal Allah uzubah naon lelengohan wal uzlah jeung uzlah balik wa yata'ayyanu jeung tangtu al firaru naon kabur minhunna ti itu nisa wala haula jeung teu aya daya upaya wala quwata jeung teu aya kekuatan illa billah kajaba kalawan pitulung Allah wa yadulu jeung nuduhkeun lahu kana itu pira kana itu pira ma perkara fi awarifil ma'arif anu aya dina kitab awarifil ma'arif lil imami karangan Imam Asy-Syuhra Wardi saha Imam Asy-Syuhra Wardi an Abdillah katam piti Abdillah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala ngadauh Abdullah qala ngadauh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
layatiyanna yakin bakal datang ala nasi teman-teman kajalma-jalma zamanu naon hiji zaman layaslamu anu hante bisa salamet lidi pikeun anu beragama dinin dinuhu naon agamana illa man kajaba man sahajalma farro anu kabur ieu jalma min qaryati ti hiji kampung ila qaryatin ka kampung sejen wa min syahikin jeung ti hiji puncak ila syahikin ka puncak anu sejen wa min juhrin jeung tina hiji liang ila juhrin kana liang sejen ka sa'labi saperti careuh allazi anu lempang kaditu kadieu yarugu anu lempang kaditu kadieu nyieun tipu daya qalu unjukkan para sahabat wa mata dzalika ya Rasulullah Ari eta kajadian iraha ya Rasulullah qala ngadauh Rasul idza lam tanal ma'isyata di mana-mana hanteu ngarawat anjeun kana kahirupan ila bima'asi kajaba kalawan pirang-pirang maksiat ka Allah fa idza maka di mana-mana tumiba kana dzalika bukti itu zaman az-zamanu zaman halatil azubah naon lelengohan halal na lelengohan qalu unjukan para sahabat wa kaifa dzalika ya Rasulullah wa qad amartana bitazwij wa kaifa sareng eta kumaha dzalika ari itu halatil azubah ya Rasulullah wa qad amartana jeung teman-teman parantos miwarang anjeun ka kaula sadaya bitazwuji kalawan gaduh bojo qala ngadauh Rasul innahu sanyanya kalakuan idza kana di mana-mana geus tumiba zalika opo dalika itu zaman zalika zamanu itu zaman kana maka bukti halakur rojuli naon ruksak na hiji lalaki ala yadi abawihi eta tetep kana tangan dua indung bapana rojul fa ilam yakun maka lamun hanteu bukti lahu eta boga rojul abawani ari dua ibu bapa fa ala yadi zaujatihi maka tetep ka tangan pamajikan rojul wa waladihi jeung anakna rojul fa ilam takun maka lamun hanteu bukti lahu bogaeun rojul zaujatun opo zaujatun pamajikan wala waladun jeung hanteu bogaeun anak fa'ala maka eta tetep ya di korbatihi naon kana tangan baraya anak rojul qalu unjukan para sahabat wa kaifa sareng ari kumaha dzalika ya Rasulullah eta kajadian kitu he Rasulullah qala nimbalan Rasul yu'ayyirunahu pada nyela itu jalma kasih rojul bidoikin kalawan sabab rupak al ma'isyati kahirupanana eta rojul fayatakallapu maka riripuhan rojul mala yatiku kana perkara anu hanteu mampu si rojul hatta sehingga ngadatangkeun jalma-jalma ka rojul mawaridal halakati kana pirang-pirang tempat kabinasaan wa ma fiha jeung perkara anu aya dina kitab aidon ariful ma'arif deui wa nasuhu jeung ari nasna eta perkara wa fil khabari jeung dina hadis nabi ya'ti ala nasi zamanun bakal datang ka jalma-jalma naon zaman yakunu anu bukti halakur rajuli opo halakur rajuli ruksak na hiji lalaki
ala yadi zaujatihi eta di tangan pamajikanana wa abawaihi jeung ibu bapana wa waladihi jeung anakna yu'ayyirunahu bil fakri maka ngaledek ka eta jalma-jalma kabeh kasirojul kalawan sabab fakir wa yukallifunahu jeung meredih itu jalma kasirojul mala yutiku kana perkara anu hanteu mampu anu hanteu kuateun si rojul fayadkhulu tuluy asup rojul al madakhila kana pirang-pirang tempat allati anu jadi leungit allati yadhabu anu jadi leungit fiha dina eta tempat dinuhu opo dinuhu agama na rojul fayahliku maka jadi cilaka si rojul. Dialog antawi sahabat sareng Gusti Rasulnya. Jadi sahur Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, panjang ya. Di mana tadi teh? Jadi sahur Gusti Rasul bakal datang hiji zaman sahur Gusti Rasul di mana di zaman eta moal aya anu salamet kecuali jalma anu bogaeun agama kitu oge deui. Salamet bisa salamet teh lir ibarat careuh. Kumaha lir ibarat careuh teh pundah pindah tempat. Model misalkan teh ti gunung ka gunung sejen, ti kampung ka kampung sejen, ti naon tempat ka tempat sejen kitu nya. Saking kunaonna saking ku misalkan di eta kampung di eta daerah teh geus maceuh pamaksiatan saking ku merajalela pamaksiatan kitu nya. Masya Allah teu bisa dibayangkeun lah andai kata misalkan teh mah urang aya di hiji kampung tatangga urang misalkan 88,8% ahli maksiat kabeh. Urang misalkan hayang takwa taat ka Allah dihenteu-henteu ge hese minimal kabawa pilihanana urang kudu pindah ti eta tempat atau ti eta kampung arah-arahna tujuanana ngajauhan lah gitu, ngajauhan tina pamaksiatan tah bakal datang cenah saur Gusti Rasul zaman sapertikeun kitu di mana pamaksiatan padorakaan gitunya geus teu aneh deui sahinggakeun hese jelema anu salamet di zaman eta dina ayana oge jelema anu salamet nya cara tadi belaan pindah di eta kampung misalkan belaan pindah di eta tempat misalkan teh mah arah-arah yang taat ka Allah ngajauhan pamaksiatan tempat anu geus merajalela pamaksiatanana kitu nya. Tah sahinggakeun dina zaman eta mah saur Gusti Rasul naon halaluka at-ta'azzub halatil azubah halalna naon lelengohan naon geus di zaman eta mah cenah lamun teh mah da meureun ada bingung di henteu-henteu ge ceuk cara tadi teh urang misalkan hayang taat ka Gusti Allah takwa ka Gusti Allah kari-kari misalkan lingkungan tatangga gitu mun sakampung teh mah sakampung lah 88,9% misalkan tukang maksiat kabeh tukang doraka di henteu-henteu ge ya urang minimal kabawa lah kurang-kurang nama kitu nya. Makana nu salamet dina pada zaman eta saur Gusti Rasul jalma nu geus careuh eta cara tadi teh pinah meureun ti tempat eta ngajauhan tempat eta gitulah ujlah ti tempat sejen ka tempat anu sejen kitu nya. Saur sahabat kunaon cenah Gusti make gitu sedangkan kan Gusti miwarang ka abdi sadaya kana yen gaduh bojo sabab saur Gusti Rasul lamun geus bukti zaman sapertikeun kitu maka bukti ruksakna lalaki bener. Da ayeuna misalkeun lamun teh mah naon nya contoh lah cina atau pemaksiatan atau misalkan judi ngaran-ngaran judi beres sakali pan ujung-ujungna kaituna katagihan
Sedangkan lamun misalkan tema keur pasangna eta ya keur aya rupiah ya mungkin ke rupiah. Tapi lamun ketika nges rupiah habis, judi sudah candu gitu kan. Ya kadang-kadang panaon udah dijadikan pasang. Sertifikat rumah bisa jadi, sertifikat kendaraan, surat-surat kendaraan bisa melayang. Sertifikat tanah misalkan bisa dijadikan pasang. Karena ruksak yakin. Gitu. Nah, kadang-kadang madih lamun anu geus bener-bener wah luar biasa karena judi gitu ya. Kadang-kadang mah teu naon lah cenah keur pasang penting aya nama topai pemajikan sapetingeun gitu ya. Alhamdulillah. Ruksak berarti kan eta lalaki. Gitu nya. Makana dina pada zaman eta saur Gusti Rasul pantes aya oge mun aya oge jelema nu salamat ngabogaan agama tangtu nu salamat eta kos careuh secara tadi teh udah pindah tempat gitu ngajauhan eta tempat gitu nya ngajauhan pamaksiatan tuh. Maulayatiku hatta yuridu mawaridal halakah wa ma fiha aidon wa nasu wa fil khabari yati ala nasi zamanun. Nah jadi gitunya mudah-mudahan orang sing diraksa nauzubillah sing tong kaalaman zaman eta teh ieu saur Gusti Rasul mustahil bohong, mustahil salah ya. Saur Gusti Rasul bakal datang hiji zaman di mana pada zaman eta moal aya nu salamet kecuali jalma nu boga agama bari jeung kos careuh. Saking ku di eta tempat di eta daerah teh maceuhna pamaksiatan gitunya sehingga keun aya cara lain ngajauhan pamaksiatan eta. Di eta zaman kudu ujlah ti hiji kampung ka kampung sejen atau ti eta tempat ka tempat anu sejen mun cara teh mah ti puncak eta ka puncak anu sejen kitu nya. Fawaidun ari ieu eta pirang-pirang faedah. Al-ula ari anu kahiji lin nikahi fawaidu wa a'lamuha talabul waladi wa afatun wa a'lamuha al-hajatu ila iktisabil harami wa qad ja'amtu fawaidahu ma'a ba'di afati biqauli fawaidun nikahi abdul basor wallahu a'lam bissawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.